Saya nggak cembag, beberapa ya, ber beralak gitu. Saya kasih haji, uh, beralak iya emang, ampun dah. Haji di kamar wae yang pos dari gawe tapi udah cembag mangkat, tanya. Eh, tapi halus kayaknya saking aja sepeda teh. Pada ke desa ngabonceng wae di batur. Sepeda we. Cek Pak Haji Dedi ge pakai sepeda sana gitu. Bisa dibawa ke barak militer. Mending pakai sepeda mah. Coba kayak nya. Suka bukan kopi ya, bari ngopi di Cembag ya. Haji wae di 2 kali kayak mana wae. Alah. Ya Cembag. Aduh. Untung jalan teh geus di hot mic. Jeung ngeunaheun ya. Iya sih namanya. Anyar ya. Bayangan gua gak Cembag ya. Tapi mana masih merobot. Cok. Wah, tuh di tukang gua. Tukang. Ya. Oh, Pak RT kenyanan Pak RT. Ngelamun wae karena sih dia. Sama raban entog eno karek megar. Karek megar. Gua entog enan ndog entog dek. Ya. Wong karek megar eta. Waduh. Barak siki meureun aya 5 siki mah. Aya goreng dog entog. Dog bebek atuh. Oh, heuh nya. Dog bebek. Berasi ge megar eta, Cek. 5 ya. 5 siki. Waduh, juga entog nambahan. Pak RT ka mana? Ye sengaja, Cek. Sugan aja buka kopi-kopi balah. Aya kopi mah. Heeh. Eta meunang kitu. Naon? Keong nahut. Kamari teu lain. Oh, wah keongna. Oh. Uut teh meureunan. Heeh, tong menang meuli huut. Oh, 20.000-an. Heeh. Ka eta non Paji. Paji Warna. Oh, king. Heeh. Oh, heeh. Loba meureun di mahana mah huut nya. Loba. Oh, sing jengkar, Cek. Jengker. Jengkar. Oh, ini jengker. Ini singkat turut. Oh. Menjut entog teh lah. Nah, tarik ngopi mah yo. Iya tuh, Cek. Ayo mau nih RT-nya. Hakim RT lah yo. Yo, kemana? Assalamualaikum. Mantu ke mana si RT tadi? Ladong ini pasti yo. Bisa simbag. Wah, susuluk wah ini lah. Sama di itu cak orang ge simbag berenang tuh.
Nahan bener di itu RT mah. Waing dah. Sedijar kopi nawa. Termos ngumpul. Heeh. Bajina ya Allah. Iya. Nah, naon kopi doang. Kemarin cerita iya. Ya. Di gua hutang tuh 1.500. Teh aja teh. Emang can dibongkar. Kan tuh gua ka mana teh dua balen. Gua wae. Kemana sih yang kunita jadi mah teh? Bocah teh cenah ngebahan manuk teh nya. Oh, Cok. Pak RT, Aduh, mata. Be aku mana betul sobat. kan cari kanan. Saja mah ya. Pajar kena pikir deh, Cok. Lah, ya. Bahagia lu, wah tuh teh. Alah, kemarin teh orang teh ngalah belut, dah jina menang deh anak. Itu bahagia lain lempang. RT, Oh, geuning ya. tadi Nah, orang. nyari kanan ya mah. Aduh, lama aja dengan ayo kopi enak ya. Aya opat sampe sigana jero urut poho. Ini oh bener Cok. Ya. Mending mono oge tuh atau sampona. Yang di mana Cok? Mungkin Cok. Girang di Nu mana? ngider. Oh, ngidar. Heeh. Assalamualaikum. Ya sepeda sasi yuk. Anyar. Wah. RT lain ya. Nah soalnya RT ulin ka Cembag ya dak. Aing yo. Curiga yo. Waalaikumsalam. Haji. Duduk. Nah, dengar yang di dia. Urang ka imah tadi Baji 2 kali bolak-balik 2 poe. Di tua nama kanang sapi. Gila. Nungguan sapi. Buset, ulang balik waduh nyawa di kanan sapi nyusul. Pak RT, Hah? Pak Haji, ari ka warung heula nya. Warung. Heeh. Oh tuh. Kurang mulai ulang balik wae kulitas teh oh. Simbag ke mana? Warung teman-teman dengan jauh tidak. Dan Rio naya haji mangkat. Tadi bejakeun teh kamari. Dibejakeun haji kamari da teu nyaho mangkat teu nama tah. Maena ka sawahna. Bahan manuk. Eta RT pantong geus teu. Apana ka imah 2 balen wae cina ho. Nya oge nya gawean bener. Ya atuh pa ditutup pantone garasina ho. Urang jalan mana supna? Rasaan ya. Anak buah aing mah RT teu simbag teu marahan tuh ke duitan mah sok aing naksir yo buah aing. Eta simbag dibere duit teu mangkat meureunnan. Bener dibere duit. Udah make duit wah enak anak buah aing mah yo. Aduh. Ya minta gitu ge. Butuh bener Haji. Ya butuh pasti kudu ngomong deui ka haji, dibere deui mun gua haji. Teuing mah gitu. Nama gitu sih nama. Ya coba ge merendah. Kamari teh alah ngalah keong ada tuan
non bukan uut. Uut aja Ngunang gitu. entong itu geus megar. Megar aya 5 siki tadi kadieu teh. Mun meujeuna dik pencet meureunnan. Bijak lu simbag. Pak Haji, engke gitu. Teh, simbag lila ka warung teh. Sigana mah sieun mah ku bahaji meureunna pada teu mangkat meureun sieuna mah. Ngomong atuh ka Haji. Ulah. Da kostara mental duit nah tuh, teh. Malah polos tuh. Gila tuh datang-datang. Besingatnya minta deui ka Haji. Da bujang mah mau tak carekan ieu da minta deui kita kumaha da. Si mah ge. Kita ngobrol atuh cak opak Ji. Yo. Nang opak di mana ya? Nyaho cenah meuli cenah ieu ngider cenah. Nang meuli saha? Embang. Wah, menang nganjuk yo simbag mah da. Nya teu nyaho ngajak. Buka duit ureunan da. Udah di mana tuh mana kamari gitu di 20.000 ya jengking. Ini kumaha ge lah gimana kayak dia merenang balik ke warung lah. Minta duit. Aduh, Bah Haji balik encannya. Jigana ngacaprak ieu henteu. Non. Tengah gebahan manuk. Aya eueuh nya balik encan. Jigana ngacaprak Bah Haji ya. Balik we ah. Aduh, aya kena den Bah Haji. Balik deui geus peuting ieu. Bodoh ah, dicari kanan oge. Tuh, Jembagna Baji datang. Teu meulin teu mawa nanaon engan teh. Nah, atuh. Wah, ngilip jeung aing mah da. Teh, Nyaho nyelip teu nama. ka warung teh. Ah. Kenapa we ka dieu? Carekan we. Pak Haji, nungguan nyalila nya. Tas di mana? Tas di ditu Pak Haji. Di warung. Warung teu mana nih, Kak. Rasan menyilip ya Haji meureun. Teu mangkat sawat teu mangkatnya. Itu Pak Haji poho. Da poho kada duit teh poho ieu. Da duit mah. Oh, ada hese bujang mah teu bere duit mah. Suka mangkat. Pak Haji. Berada gedean atuh. Yo 200 yo. Mangkat di sukana. Heeh Pak Haji nya. Enggak mangkat teh beak. Arena beak berenang jembag. Oh, kamu teh malah ngalakeong. Jangan entog. Aduh, eta si Embag. Sarwana jeung si RT. Dari garawan pantoge. Duit merok. Oh, kamu teh poho-poho teuing geus inget sore. Dan ngebahan manuk. Udah kita ka batu urang karunya ke jembag. Jelema mah da loba meureun daek jalan manuk mah urang mah karunya we ke jembag. Baji, Naon teh? orang pindah teh ya kira-kira emang sebulan haji ya teh. Heeh. Halus penalnya penghitungan secoba. Baji. Karena biar gitu Apip mak. Bos, enak teh masuk bulan haji tanggal 3 asa nama. Nanti lu. Heeh. Kita nu halus ji lah. Pak Kemis. Oh, kemis. Ya. Berarti enak poe Jumaho kemis harap itu. Ya Kemis harap. Oh, bener. Ya, oke. Pak kemis bener pindah teh haji idinya. Boga modal gitu jeung eta jeung babantuna. Ah, iya kamari teh pan pamere teh ya, pamere. Oh, yang pamer kemarin tuh. Oh. Duit itu dari gaweannya. Aya meureun. Bayak. Ieuna kita meuli ke sepeda. Mulu sepeda. Heeh. Eta mulai sepeda jadi 2 juta setengah tah. Mulus tah. Berarti duit haji dia pakai sepeda meureun. Ngagawean panto.
campur sawar ya. Nah, itu nganana berenang. Kita sih daripada ke desa ini orang ngabonceng di batur baji yang gak sih beli ke sepeda kayak duit teh. Nah, pada omongnya tak, jadi temen pakai motornya. Enggak pusing dibawa ke barak militer dia nana. Nya orang itu teh Haji guru beli sepeda bareng ke mayu deh nya. Ya, mere da gagahan sepeda nu ontel ya aya mah baji ngan pada mahal. Mahal ontel mah teh. Duh, aing mah. Haji mah min lempang we lah, olahraga lah. Kecuan teh. Cek dibolikeun sekalian. Wah, si robot atuh mah. Bulikeun wae ku Haji. Emang bebari. Haji 13. Haji kitu boga. Ya mulai atuh baji anu ontel. Mun ka mah teh ke sepeda. Sehat ke sepeda. Olahraganya. Heeh. Moal mah meuli Haji mah mi lempang cak batur mi lempang sehat. Lain Pak RT. Hmm? Olahraga ngacaprak doang ya. Lain kan.